Sajak Sunda, Garut Selatan, antara ingetan sareng kanyataan. Anjeun teu kedah emut, kusabab ieu sesah pisan. Di antara hilap sareng emut, anu ku abdi hoyong, anjeun cekap terang wae. Kuring bogo ka anjeun, sareng ieu gampil pisan. Kusabab kuring nu bakal ngajadikeun anjeun terang. Kanyaah abdi moali antep janten ingetan, kuring bakal ngajantenkeun kanyataan. Supados anjeun henteu diharepkeun sareng kahilapan, tapi kanyataan.